50 ini 100. Iya gati mati aing amat kana budak si cung simut kita kali ku enggak teh jasa. Ih buku tiga aja aing geura beres. Ih ugara tiba geus nanggun ali mah. Assalamualaikum. Pulang saya 15 kali balikan maka dia nyangan ka haji. Ih, Aing amanat kana budak. Gati amat cek aing tadi gerak dia aing 5 jam nangguan ye. Ugara rati. Cek ini jam hayang duit tuh hayang gajian tuh cek teh. 15 kali balikan Itu. tuh datang-datang. Iya. Terus kali-kali tah aing ditanyakeun pamajikan yeuh 3 we ongkoh aing 5 poe perjanjian sapoe 100.000 kali 5 poe 500.000. Mana kali duit teh? Sorangan hayang digaji tuh ku aing. Astagfirullah jadi tadi ge aing nanyakeun gaji. Atuh hayang lah. Denge kegelanan. Kan dia gawe 5 poe. Sampai kan 30.000 ku digaji yo. Tah nya. Kan yang 30.000 kali mah keur teh gawe mah 100.000. Nah jadi 30.000 aing mah. Iya ku ini berbonus 150 ya 5 poe ya ku aing ye. Tah makana kudu nuhun kana ka haji. Kudu alhamdulillah kana ka haji geus bere pagawean ku ka haji. Iya moga Isi mah ngalalaurakeun tanaga jelema perjanjian 100.000 ku hari jadina 30.000. Dek non ngomong-ngomong dia makan sintus jing. Dek non ngomong ka sintus jing. Geus aing raruan mana kali duit tah? Tah 100. Tah nya 150 eta non gagawe 5 poeun eta nya. Tah geus kudu nuhun, kudu bersyukur. Begitu nangsana pagar doangan kali sapoe Kudu 100 30. Teh kelas sing mah. Nah, nu ngomong-ngomong teh naik kelas jing.